Kira-kira jam genep isuk-isuk Amir mawa carangka tanggungan parage engkol dibawa ke sisi jalan raya susuganan cenah aya nu panen engkol. Damun aya nu panen mah sok aya mobil nyamper kanu ngadon buburuh nanggung kesampak baturna geus nyarampak sarua bari mawa carangka tanggungan engkol. Da kitu ge geus biasa kaum buruh jalma leutik kos Amir mah da teu boga pacabukan deui aya lain buburuh mah ngaluarkeun tanaga gede. Bari nungguan nyamper Amir jeung baturana upak ngarobrol bari ngabako malah dislang pating cakakak da kitu ilaharna. Geus jam 8 anu ditungguan eueuh nyamper malah sebagian tukang nanggung beralik da cenah naon alakah kesal bari eueuh hasil. Amir jeung sabaraha urang masih aya keneh di dinya sugan we cenah kadang deui aya nu nyamper. Tapi nepi ka jam 10 nu nyamper eueuh bae antukna kabeh baralik ka asup Amir. Hate Amir ngahelas sajalalan teu weleh mikir nya kudu kumaha ngahareupan hirup anu pinuh ku katalangsaraan. Amir nu geus 4 poe eueuh gawe kabayangkeun anak pamajikanna di imah nu geus teu bogana naon ge. Kadang-kadang nu nitah gawe ukur sapoe-poeun da teu cukup ari sapoe gawe 3 poe cicing mah da ge lain tah hayang gawe da kudu gawe naon ari nu nitah mah ngaran-ngaran aya di pangkampungan bari teu boga mah da kumaha atuh. Nepi ka imah kasampak pamajikanna keur sasapu di buruan pok manehna nanya, "Akang, geuning tos kuih deui." "Muhun Neng, teu aya pada malana ge," tembal Amir bali ngalimba. Sok sanajan Amir lalaki ge ari ngahareupan model kitu mah tetep we teu kuat. "Weos Akang, abdi we bade ngesak na cenah kamari Pak Haji panen huwi sugan we kengeng." Kadaya kitu hati Amir asa tungteb asa teu boga asa boga asa teu tega pamajikanna kudu ngasab mah ari salaki cicing. "Entong Neng, bios Akang we bade ngasab sugan we kekengengan," tembal Amir bari ngaleos nyakot pacul. Sebenarnya mah Amir hati Amir hoream ngadon ngasag di kebon batur tapi ari kudu pamajikan ngesag mah hati teu merean. Saenggeus pamitan Amir gagedig